Caturkeun Pak RT tua kampung jeung Mang Ijo geus aranjog ka hareupeun imah Baharadia. Keur kitu kadenge deui sora anjing anu baung dituturkeun ku sora kuda anu lumpat bari hihiem. Kadenge asa aweuhan sorana teh teu puguh di mana ayana. Pak RT jeung sejenna meni leuwas. Bulu pundukna asa karasa harudangan atuh reg kabehana ngarandeg eureun. Ari leungeunna meni pagenjang-genjang lir bae siga budak bolon. Sigana mah siluman teh aya keneh patua. Nya Pak RT, ieu bulu punduk kuring asa karasa ngareg kieu. Bawa masih kena aya di jero imah Baharadia. Eta buktina sora ambu edoh masih kena kadenge tulung-tulungan geuning. Mang Ijo ilu ngomong lantaran emang sora ambu edoh teh masih kena kadenge tulung-tulungan. Tulung, tulung. Cek ambu edoh kadenge deui sorana. Pak RT jeung sejenna silih reret. Tak kadenge tuh cenah Baharadia maot dibawa ku siluman. Kudu kumaha urang geus kieu. Heueuh maksud teh kumaha nulunganna? Lantaran kuring mah sateu wani asup ka jero imahna ge sieun aya siluman keneh. Cek Pak RT deui. Kuring oge jadi bingung. Lamun ku urang teu gawat ditulungan, kumaha lamun ambe edohna oge dibawa ku siluman? Heueuh mun manehna ge maot, urang asa jadi dosa lamun teu bisa nulungan teh. Cek tua kampung. Nya, cik kumaha Mang Ijo? Isi Mang Ijo mah boga bongbolongan. Heueuh kapan cenah ari bapa Mang Ijo teh anu geus senat? Jalma ngarti kanu gaib. Cek Pak RT ka Mang Ijo. Mang Ijo katempeng huleng tapi teu lila pok manehna ngomong. Asa diingetan kuring teh. Baheula jenata bapa kuring kungsi ngabejaan ka kuring. Cenah. Ulah sieun ari ku sabangsa ning siluman teh. Da maranehna oge sarua dadamalan Gusti. Tapi pan meureun aya carana sangkan siluman anu malik sieun ku urang teh Mang Ijo. Pak RT motong omongan Mang Ijo. Ye, kapan kuring teh can anggeus ngomong teh Pak RT, sok langsung ditempas bae. Nya atuh nya hampura Mang Ijo. Sok atuh kumaha? Cek jenata bapa kuring teh, ceunah lamun urang tataranjang. Ya maksudna mah bener-bener tataranjang ulah make baju-baju acan, ulah make calana. Siluman anu bakal sieun ku urang. Cek Mang Ijo meuni daria. Pak RT jeung tua kampung malah ngaharulang ngadenge omongan Mang Ijo teh. Pok tua kampung ngomong, meureun lain sieun Mang Ijo. Tapi meureun eraeun pedah nempa urang tataranjang. Jadi kalah ini pedah ku era-erana meureun. Cek tua kampung kalah nganggap heureuy ka Mang Ijo. Atuh Mang Ijo teh rada kasigeung hatena. Je, ongkon aranyakeun, ari ku kuring dijelaskeun kalah nganggap heureuy. Cek Mang Ijo. Ngadenge Mang Ijo siga nu rada kasigeung, pok atuh Pak RT ngomong nengahan. Ayeuna mah cek kuring mah mending cobaan bae patua. Sanyaho omongan Mang Ijo teh bener. Lamun urang caricing bae malah karunya ka ambe edoh. Bisi kabun mahena oge dibawa ku siluman. Cek Pak RT. Tua kampung akhirna mah satuju. Nya teu sok beu cuang tataranjang. Ari calanan jero buka teh ulah Mang Ijo. Cek tua kampung mahena mah siga nu nganggap keneh heureuy. Atuh ngaranna kita tataranjang nya buka tuh. Mang Ijo nembalan rada tegeug. Atuh tuluy kabehana tataranjang teu sirikna benang sacuil-cuil acan. Terus sanggeus tataranjang mah kabehana laleumpang ngadeuketan kana golodog imah Baharadia. Tapi angger pagenjang-genjang ari leungeunna mah. Ari di jero imah, ambu edoh masih keneh sasah bari nangkep awak Baharadia anu tasan keneh sadar. Bari jeung kitu teh angger huakauk tulung-tulungan. Tulung, si Abah maot dibawa ku siluman, tulung. Cek ambu edoh bari nangkepna ngagetet-getet kana awak Baharadia. Ari Baharadiana ngulih si kudang, tapi langsung bae karasa eungap. Lantaran atuh ditangkep ku ambu edoh teh bari jeung digereget. Saking ku engap-engapna, Baharadia tuluy ngadorongkeun awak ambu edoh, bari jeung tarik ongkoh ngadorongkeunna teh. Je, ari manehna si edoh? Ieu kami eungap. Cek Baharadia bari ngadorongkeun awak ambu edoh. Atuh didorongkeun tarik kitu mah, ambu edoh teh meuni totoronjongan ngajengkang, awak lanang karak bengkang. Bareng nempo Baharadia sadar teh, ambu edoh mah kalah ruas, lain bunga. Lantaran disangka kumaha mah, Baharadia teh geus paeh hudang deui. Jadi jurigna eta teh panyangkana mah. Atuh ambu edoh teh buru-buru ngolejat hudang bari jeung ngabecil lompat. Tulung, si Abah ngajung jurigan, tulung. Cek ambu edoh bari lompat.
Ari Bahradiana anu tacan kumpul lembutana jadi kabawa ruas. Disangka kumaha mah Ambu Edoh lompat teh lantaran ditukangan mahina aya juri. Bahradia oge jadina kabawa ngorejat hudang tuluy lompat nuturkeun Ambu Edoh. Tungguan Edoh, tungguan kami Edoh. Cek Bahradia bari lompat ngudag Ambu Edoh. Ari Ambu Edohna nyaho Bahradia ilu lompat teh jadi tambah soak. Disangka kumaha jurig Bahradia anu ngudag-ngudag manehna. Tungtung nama malah paudag-udag putar-putar di jero imah ngulingan kursi jeung meja. Lir bae budak leutik anu keur ulin-ulinan udag-udagan. Di sejen pihak PRT tua kampung jeung Mang Ijo anu geus aranjog ka hareupeun lawang jadi ngarasa leuwas deui bae. Barang ngadenge saudara budak berig-berig di jero imah bari jeung tulung-tulungan teh. Nu tadi narek ngalatrokan panto teu jadi malah ngarahandeg deui. Kabehan kalah katempo undur-unduran sarieun. Waduh, nah eta geuning kalah saudara me pating kalebrug itu. Sigana mah siluman narek mewek Ambu Edoh meureun PRT. Ih, kuring mah sieun. Cek Mang Ijo bari jeung teu loba omong deui beurang-beurang manehna mah langsung lompat. Kitu deui tua kampung manehna oge tuluyna mah lompat nuturkeun Mang Ijo. Ari PRT na kalah ngajang-jang cicing meureun manehna mah soak-soakna tuurna karasa leuleus katempo ngageter malah teu sidikna wer-weran gihih sagala. Ari di jero imah Ambu Edoh jeung Bahradia masih keneh paudag-udag. Lila mah Ambu Edoh teh inget kana kaos oblong bau anu pamere ti akidusnya teh. Heeh, kapan aing teh mawa jimat anu nang nukeran kumuning teh akidusni? Nah aing kudu lompat. Lah ku aing mah dicobaan bae. Nah bener teu ampuh ieu jimat teh. Kerentas Ambu Edoh tungtuna mareg Ambu Edoh teh eureun napasna meuni haeho bakat ing ku capek-capena sigana mah. Ari Bahradia tuluy nyamperkeun sarua manehna oge haeho. Tapi barang geus deukeut ku Ambu Edoh teh buru-buru dibekem. Bajeng haok manehna ngomong, "Cicing sia jurig modal si ayeuna mah." Atuh nya keur capek kitu dibekem pisan ku Ambu Edoh. Keur mah make kaos teh akidusni anu nyambau pangar pisan. Nya da cek akidusni oge can pernah diseuseuh cenah. Atuh Bahradia teh meuneuh hapran jog ari panon burial buncelik rek ngomong teu bisa. Ari ku Ambu Edohna malah digebugan pisan deui ku gagang sapu. "Modal sia jurig modal sia." Cek Ambu Edoh bari ngagebugan ku gagang sapu bari nya ngabekem. Bahradia geus teu bisa hojah deui leng sirahna karasa lieur tetempoan kararoneng. Tungtungna mah lengrek Bahradia teh kapiuhan deui. Ambu Edoh ngarasa ngemplong bareng ngampo Bahradia ngalengrek deui teh. Cek pikirna si horeng jimat anu ti akidus teh ampuh pisan. Buktina jurig Bahradia oge langsung ngalumpuruk deui. Teteh lah ampuh jimat ti akidus teh. Buktina eta jurig si Abah langsung teu wala kaya. Cek Ambu Edoh rasa keung Ambu Edoh ayeuna mah langsung leungit. Ambu Edoh rek niat keluar rek minta tulung ka PRT anu imahna pangdeukitna jeung manehna. Atuh leos Ambu Edoh teh muru kana panto rek keluar. Teu lila reket muka panto tapi ana bray panto muka Ambu Edoh meuni ruas. Katempo ku manehna aya jalma nu keur nangtung bari jeung tataranjang anu padahal si horeng eta mah PRT teh anu ngahaja tataranjang lantaran dibejaan ku Mang Ijo teh ambe siluman sieun cenah. Ambu Edoh nempo kitu teh meuni soak matana bolotot ari deungeun tutunjuk. Tulung eta geuning jurig teh aya keneh. Tulung cek Ambu Edoh bari tutunjuk. PRT luas luak liuk disangka kumaha Ambu Edoh tutunjuk teh nuduhkeun di tukangna aya jurig tapi da usah saha. Atuh bari jeung sok oge pok PRT ngomong, "Moal na jurigna Ambu, ieu mah puring PRT." Cek PRT Ambu Edoh kerung. Da nempona can jelas kulantaran proyek teh. Bener eta teh PRT? Nya kuring ieu mah lain jurig ieu. Atuh nah betataranjang gitu PRT. Ih eta jurigna gantung PRT. Ih. Cek Ambu Edoh bari tuluy mungpeunan beungeut. Tapi ramona mah rada muka saeutik. Pugu kuring mah aja tataranjang teh Ambu. Lantaran cek pepatah Mang Ijo lamun urang tataranjang jurig ge bakal sieunun. Tembal PRT saya na ngomongna maehna mah. Ari Ambu Edoh ngadenge kitu teh jadi kapangaruhan. Bener eta teh PRT kitu? Tanya Ambu Edoh bari angger mungpeunan beungeut. Ya kitu cek Mang Ijo mah. Ari si Abah na kumaha Ambu? Tembal PRT deui bari tuluy nanyakeun Bahradia. Pugu PRT si Abah teh geus maot PRT. Dicokot ku siluman sigana mah tulungan atuh PRT. Cek Ambu Edoh.
Pak RT ngarenjag reuwas ngadenge kitu teh tuluy bae maehna buru-buru asup ka jero geus poho kana awak kana bubulunyeun mah Ambu Edoh nuturkeun ka jero cag urang tunda heula sakeudeung. Ayeuna caturkeun heula rupiahna Pak RT ti barang Pak RT indit ieu mah maehna ngarasa kaketegan bae. Sieun bisi salakina teh kumaha onam, sieun bisi cilaka dibawa ku siluman. Rupiahna Pak RT katempo ceuning cincat bae teu puguh laku. Moal nah kitu bapana teh? Heueuh aing mah jadi palalawur bisi manehna cilaka anu dibawa ku siluman. Gerentas rupiahna Pak RT. Dadana beuki karasa seseblakan, jantungna deg-degan. Rupiahna Pak RT beuki samar pola. Geus diuk, geus nangtung, tuluy diuk deui, nangtung deui. Sakitu geus lila nungguan, Pak RT can datang keneh bae. Rupiahna Pak RT begitu puguh rasa. Kumaha ari geus kieu nya, susul bae sugan bapana teh. Tapi teu ludeung rek ini teh. Gerentas rupiahna Pak RT deui. Keur kitu kadang ngesor hayam kongkorongok. Rupiahna Pak RT ngarasa ngemplong. Tah si geus kongkorong hayam, berarti geus nyada ka isuk ayeuna teh. Lah mending susul bae bapana teh ku aing. Da moal aya jurig ari geus kongkorong mah cenah si camakolot ge. Gerentas rupiahna Pak RT bari tuluy bae maehna indit. Hari Pak RT masih keneh di imah Mbah Radia. Hari Pak RT anu can sadar tataranjang keneh teh keur nya kadepan Mbah Radia anu teu empes-empes larang tung duaan jeung Ambu Edoh. Keur kitu blig kadenge sadaya nu numpang dina tarupuh di hareup. Anu si horeng rupiahna Pak RT teh anu kakarek datang rek ngilik Pak RT. Ngadenge anu numpang kitu Ambu Edoh meuni curing hakreuwas disangka kumaha mah jurig teh datang deui. Saking kureuwas-reuasna teu sadar Ambu Edoh teh langsung beluncat bari nangkep ka Pak RT anu bubulunyun. Pak RT eta jurig datang deui Pak RT. Cek Ambu Edoh bari ngagajleng tuluy nangkep ka Pak RT. Bareng jeung kitu rupiahna Pak RT pas norjol pisan ka hareupeun lawang. Atuh nempo Pak RT anu tataranjang bari jeung ditangkep ku Ambu Edoh. Rupiahna Pak RT langsung bae nyangkat nutup parurugung. Manehna katempo leuwas jeung ambak, dadana langsung karasa ngahea panas. Haok rupiahna Pak RT langsung ngahaok bari nyiriwik. Heh sia dasar teh uyahan. Anas aing memelang di imah teh bisi maneh kumaha onam. Ari maneh kalah indah jeung awe bunga aok tah sia. Dasar hus tunjung sia. Cek rupiahna Pak RT bari nyiriwik kep kana ceuri Pak RT. Tuluy dijiwir bari dipurilitkeun satarikna. Dasar kurang ajar sia. Keunaan sia. Gua sia balik. Cek rupiahna Pak RT bari murilitkeun ceuri Pak RT. Tuh Pak RT jeung Ambu Edoh teh meuni calang ngapreuwas. Barang sadar si horeng nu datang teh rupiahna Pak RT. Pak RT meuni ampun-ampunan sedengkeun Ambu Edoh kalah oloh kasima meureun teh dituna mah cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kayaan si Ekek anu dibawa ka negara siluman ku gulang-gulang Sarmada jeung Sarmadi. Harita si Ekek masih keneh keur nunggang kuda anu lumpatna meuni gancang pisan meuni jojoredatan. Si Ekek leuwas meuni ti paparkat nyepeng kana kadali kuda. Ngan aneh sakitu lumpatna meuni cepet oge. Awak si Ekek siga napel kana tonggong kuda teu kaweageun saeutik-eutik acan. Si Ekek ngarasa aneh. Aing teh kapan can ngalaman nunggang kuda. Nah bet asa gampang kieu nya. Itu nah sunan imah geuning asa dihandap. Ibar seguan kuda teh
Gerentes si Ekek. Ya memang kuda anu ditunggangan kumaha teh si Horeng geuning teu napak, malah kalah karasa hiber, bat be siga kuda samprani. Si Ekek bener-bener heran. Aduh, bener-bener aneh ieu mah. Sigana teh bener ka negara siluman ya. Tapi geus kajen lah, muga-muga bae panggil jeung Nilas Maya. Gerentesna deui teu lila kuda anu ditunggangan ku si Ekek teh asa nyirorot meuni karasa nutug ka handap. Si Ekek meuni sieun ragrag. Aduh. Tolong mak, ieu pun ngerek ragrag. Cek si Ekek, tapi aneh awakna bet karasa asa napel deui. Sakitu nyororot nutug ge teu oyag seutik-eutik acan. Trila cek kuda teh nincak lemah karasa asa ngagejelug tarik pisan. Kuda eureun hareupeun hiji wawangunan anu kacida wawegna. Si Horeng si Ekek teh geus anjog ka hareupeun wawangunan karaton kerajaan siluman badak. Beuy aing aya di mana eta wawangunan naon nya? Bet alus pisan ngalewihan gedong Imah Bahradia. Karek aing saumur-umur oge nempo wawangunan sakieu wawegna mah. Gerentes si Ekek bari olohok. Teila kurunyung aya 2 gulang-gulang tukang ngajaga lawang nyampeurkeun sigana mah rek mariksa. Lantaran Sarmada jeung Sarmadi daratang marawatawanan. Tapi salama eta gulang-gulang ngajak nyarita, Sarmada meheuleun ngomong. Rekna sia doa nyampeurkeun. Gubat sia buka pantol gerbangna. Percuma sia mariksa sagala sigana heueuh bae sia. Ngadeng kitu gulang-gulang anu rek mariksa teh tangtuna ambak ngarasa diremehkeun ku Sarmada jeung Sarmadi. Pangkot naon sia Sarmada? Wadiana sia jentak aing. Cek gulang-gulang anu purah jaga lawang. Ari si Ekek meuli katempo ngadeg-deg soak bareng apa gulang-gulang anu beubeutana meuni pikasieun pisan teh. Ngan waktos saep ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.